Kan itu goblok ah. Si goblok. Duh, ya kebon teh kaurus pika gamblung kieu kat barala kieu. Kunaon si Adi? Oh iya kebon pe teh kaurus euy kat gamblung kieu tuh. Kulikeun atuh, da geus musim dikulikeun anu geus zaman. Oh teh goblok duit goblok kulikeun teh. Atuh sia ge goblok duit teh goblok duit wae. Lain saeutik atuh kebon teh lega ya teh meureun teh sabaraha modalna ge. Di mana wae kebonna? Oh iya tuh nu pika ditu pika lebak. Pan urang can ngurus nu di ditu can sawah. Mentak ieu teh kaurus ku urang. Oh, satu paro lah kurang lah. Kepahe daek mah. Oh, mun dibikeun di paro kurang rek di lelangan mah rek di pelakan. Naon we? Oh hei wae atuh urang mah. Ani ape we tah urang plak caungna nu geus aya mah. Heeh. Jeung eta tangga rambutan tah kade ulah diganggu. Oh, moal atuh. Mana di pelakan naon kumaha? Oh, naon we lah nu aya urang mah. Rek ku cengek, rek ku cabe, naon Oh hei wae syukur urang mah atuh lah. Anu ngebonan mah da teu kaurus ku urang atuh. Oh, atuh anak urang rek di renangan. Oh hei wae atuh. Wah, kok nyipok torolong semua tuh. Oh, atuh ngarak kancang we atuh. Oh, ketang mana mah muji lah kemarin mah kadaek teh urang mah. Pilih kemarin mana? Ah, apa nana kemarisan kebon sia teh atuh tahu di dinya. Bahan meni langsung sama. Oh, atuh nyaho da yang karabur kalah hasilna urang mah. Bahan muji ini kadaek nama kemarin mah. Oh, mau eta naga we atuh sasati batur. Oh, juga wae tuh lah. Iya dirmo iya, meh dirir sengekna. Oh. Iya yo, bersihan tah. Oh. Tapi hade si eta we tangka sawono mah, tangka rambutan. Tangka cauna mah loba euy. Tapi paribasa jeung ngulikeun teh goblok duit. Keun teh goblok duit. Urang mah nama teu kurang atuh jualan oge tuh. Sawoyo lalu buat kieu. Tapi kebon teh kata urus kieu. Ya, ngalamahan hakeun cau ya. Bertanggal cau tuh. Bar ya aya tanggalan mah ya. Ieu. Tuh, ya sakieu ge lah. Ah, ya manggas lah. Sasatik deh iya ya. Angka bola kalabakan itu orang nuntut pelakan ah. Sasatik deh eta mah da. War wae lah tilu tangkal we mah ya. Lalu di pahapekeun mah tangkal rambutan jeung tangkal cawo, tangkal sawono mah teu dipahapekeun. Nah, orang coba pelakan hiem ya. Jadi tuar mah. Oh, lah. Oh, pan alus sampo teh ada situ ngalajar ada yo. Jadi ngaretel L. Ah, nganteran lah siapa? Mumpung aya kadaek, karunya tidak anteran kopi mah. Wah bener si koplok teh ngagawean nama gancang euy. Pika geus lalenang kieu ya. Oh. Ya kopi ya. Oh. Aduh, ya si goblok kakak diruksak tanggal sawo aing. Kuat tilu tanggal dituar, hiji, dua, tilu. Arah naon ya si goblok teh. Naon atuh goblok? Ka dieu goblok sia teh. Rek naon? Wes sok ka dieu sia teh. Lah di ditasa ieu dituaran goblok tanggal sawona. Pan ku aing dipihapekeun tanggal sawo mah goblok ulah diruksak.
apa nu dipakeun ku sia naon tadi nu dibejakeun tangkal jauh rambutan. ya kayak itu henteu Oh, tapi ulah diruksak ieu gobloknya kita kayak itu. oh nah iya mah tuh urang butuh pepelakan butuh penghasilan anu ngagarap mah Goblok atuh ieu mah ngaruksak ieu goblok geus tong terus ya digaweana goblok ah. waduh lihat teh terus rek moal Rancana sugan sia mah. Goblok deh. Tuh cokot goblok bacol ku sia. si goblok tadi bang pegan itu pacul mah Nah, kopi tadi mah dibere kopi goblok mau dibere kieu carana mah. di kuaira gede kubu gede mantap kopi kitu mah teh boki aya kopi kitu Tuh mantap goblok ieu mah. Oh, sia goblok mau digawean deui. Kan itu goblok ah. si goblok juk mantap kubu gede lah kopi kitu mah Sugan aing mau ngaruksak sia teh goblok. atuh lu balik ngomongna mah HP kenana sangka rambutan sangka jauh pas lu burung sia mah HP kan teh asam janas sia mah